Kemesraan ini anjing suara Agis ini merdu kieu. Beneran di dia mana ding euy. Iya. Mun kitu we pagaweanna teh anjing kuluntang kulinting. Ih, naon deui atuh ari aing ada Cak kerja. aing aya resep lelempangan mah gelo we atuh. Anjing nah kalau dah gelo. Sia. Tenang, aing mah mau nginjem duit aing. Lagi mau berbisnis aing mah. Wah, iya bisnis naon? Sia masuk loba ieu geuning kabawuhan paninganan. Loba nu wawuh mah. Aya kabawuhan tukang lauk teu. Wah, loba. Cis, asli. Asli. Aing keur butuh pisan euy, lauk nila. Lauk nila. Sabaraha kilo butuhna? Oh, nila nyameureun kana 200 kiloan mah butuheun. 200 kilo. Oh, 200 kilo. Aya teu? Kebenaran sih. Aya. Aya. Saha euy? Tanyakeun ka Wadoyok kamari teh ngomong ek dibedahkeun cenah poe ayeuna teh. Ayeuna teh. Duh, Jumra aslina. tempo. Aslina. Sia mah aslina ku aing gebejaan kalah ka aslina. Tenang ku aing mun lamun cair 200 kilo. Aya keur sia heuh. Aya. Nya aya lah. Heeh. Ku aing enak ka Mang Doyok heula nya. Heeh, sok Ditanyakeun. bisi beak manten. Heuh, ayo nya ding nya. Heeh. Sia pengkor kitu geuningan. Ih, aing tes main bola ding kemarin sliding aing ku Lionel Messi anjing. Oh. Asugan aing keur konten sih. Duh. Yes, kieu ibu kapanya kita. Ih. Sap. Sip. Bapak di mana nya? Bapak Heeh. di imah naon kitu? Nanyakeun lauk euy. Lauk Oh, cenah cek si Oding aya naik dibedahkeun, bener tuh? bedahkeun. Heeh, cenah. Hanteu nah Ah, cek si Oding cenah naik ngabedahkeun. Wah. Ayeuna si Oding atuh dianggap ngebedahkeun naon. nah, urun teu apa urun buat teh mah dibedahkeun. Hanteu nah apan kamari kakara dipelakan bro kusek dibedahkeun deui. Lah, teu percaya ek dijual cek si Oding teh cenah urang butuh 200 kilo. Wah, 2 kintal aslina keur nu hajat. nu bener. Di kita ge cek si Oding pan. Malah tuh kitu mah. Lah, ek ditanyakeun ke bapaknya. Heeh juga tuh. Di imahnya. Oh, nah kunaon eta? Kamari sliding ku Lionel Messi euy. Aduh. Nah, wae atuh. Jo. Jo ka dieu, Jo. Dia mah moal naon ieu. Naon? Sia kana nu kieu mah. Lumayan lah. Lain nempuan Wadoyok. Wadoyok. Heeh. Aya di mana meureun? Sia. Aing rusuh sip. Aya di mana sip? Iya ku aing dibantuan ya. Bantuan atuh sip. Heeh, sok. Geus ka sakitu we nya. Heeh. Nuhun sip. Di mana gitu? Heeh. Heeh, Jo. Nuhun. Duh, anjing konon aya jalma deui gengsi aing dibutuh bae. Kaburah si adi jalma. Wah. Kemana Cip? Ah, biasa we ieu keur ieu ngahaja ka uang. Heeh. Pasti mana tadi nah? Ngahaja ka dieu wa. Lain pada cek si Oding gua cenah ngajual lauk leh. Masalah kejual lauk. Ieu cek si Oding cenah uang ngabedahkeun ayeuna. Ngabedahkeun sote tadi eta mah dipindahkeun kana balong hiji deui. Oh, lain nek dijual. Lain. Dijual we dua. Majeng naon aing kalau itu kosong. Erek di mesian anakna mina kana beli anakna. Oh, butuh deui gua ge. Heeh. Ini anjir buat 200 kilo wah butuh nanya 2 kintal. Atuh meuli we ke ka bandar. Di pantai nama sugan teh cente pedah uap pedah ngabedahkeun sugan teh we dijual. Alah si Saroding dianggap pati siapa? Belum sisa roding mah. Nah, tua yang mau dijual. Neangan deui. Punya banyak. Bandar ke kawali ding. Eta Cip. Oh, siap, Pak. Heeh. Si Soding goblok. Kumaha aing ge butuh meuli deui itu. Si Saroding. Para radung mah gawe-gawe si Hansip. Aduh, halus. Naon? Sia halus naon. Oh, siapa tuh Icong lah? Icong cedar, Icong. Jadi Icong cedar kan? Sia pagawean teh kitu we hirup teh nya. Kitu kumaha? Wadoyok mah lain erek ngabedahkeun lah ieu balong anjing. Naon tuh? Mindahkeun, ngabedahkeun mah ngabedahkeun.
Terus salahnya di mana? Sia nyebutkan cenek dijual cungur. Nyoteuing aya dijual jeung hantena mah da kamari ngomong kitu. Siapan infona terbalik anjing. Nah, info teu balik kumaha? Apa eta teh geus balik? Lah balik. Aya wadoyok ngabedahkeun teu? Oh ngabedahkeun. Heeh, geus atuh. Oh ngan dipindahkeun direk dijual. Ya da kamari mah ngomongna kitu. Ah ngomong gitu cungur sia lah. Cungur kumaha cungur. Sok icong-icong heula goblok Icung sia ganti rugi ka aing. Ganti rugi palbah manana aing. Karma aing nyeri suku anjing. Lah, urusan sia haling lah. Ih, sia anjing ganti rugi heula ka dieu keun. Ganti rugi naon beungeut sia tah ganti Ganti rugi. rugi ka dieu keun heula ka aing. Haling lah. Aing lah anjing enggak Hansip kamjana. nah si Oding anjing kalah ngadat ka aing. Aing anjing muter aniayana ge. Anjing apes. Itu kembali sudah. Cek meja mah bangson gawe di dieu euy. Ayo. Bener teh di dieu gawe na. Polsek Ciamis. Oh, bener sih kan tuh Polsek Ciamis ya. Pak, mau bertanya. Tanya, Ya, kalau Bangson benar tugasnya di sini. maksud siapa? Bangson, Pak Ade. Bapak Ade Sonson. Ya, Dia di sini tugasnya. tugasnya di sini. Cuman barusan lagi ke warung ke sana tuh. Bapak ini sebagai apa di sini? Saya ini sebagai intel. Indah. Maaf apa Kanit. namanya? Oh, kanit. Oh, mangga Pak, dilajeng dulu ya Pak ya. 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 Pak. Pak. Dek. Oh, tanyain langsung di sebelah mana ya ruangannya? Pak, ya Pak Ade. Pak Ade, ya ruangannya. Belakang, di belakang. Oh, Urus saja. Bapak ini sebagai apa di sini? Oh, enggak, Pak. Oh, udah siapa ya? Ya. Ya. Ini sih mau numpang tanya. Saat tadi kata si bapak yang pendek itu ruangan Bangson ini sebelah sini. Oh. Pak Ade. Sebelah situ, Pak. Oh, sebelah sana. Tuh, kelihatan. Oh iya, makasih ya Pak ya. Lagi bersih-bersih. Bersih. Oh, di sini sebagai bersih-bersih ya? Iya. Oh, iya. Makasih. Aduh. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan cari, Pak. Pak Ade. Pak Kusnadi. Iya. Ada naon ini Pak Kusnadi? Ini Pak, saya ada keperluan. Ada perlu. Iya. Barangkali bisa saya bantu, Pak. Ya Pak, ya, saya lupa kan dulu pernah 4 bulan yang lalu saya pinjam uang sama Bapak. Wah, ada masalah uang pinjam utang sama saya mah. Ini kebetulan saya lagi ada rezeki. Mau bayar Pak? Boleh. Kalau ingat saya Jadi Pak, rumah. iya Pak kan dulu mau beli teh pucuk saya haus sekali. Atuh mani kamalinaan mang ti kawali ka Ciamis bayar 5.000. Atuh meureun ongkos ge sabaraha heuh? Jalan kaki Pak. Kaki. Iya. Kan Terus sekarang uangnya bagaimana? ya jalan kaki lagi. Kamunya gimana? Ya, gimana lagi kan kalau ada kalau utang piutang itu kan harus dibayar ya Pak ya. Betul. Ini saya terima bayar utangnya. Makasih ya Pak ya. Barangkali Bapak mau ngongkosin saya ke Kawali. Kalau kasihan mah Ya mah capek itu mah. ya barangkali aja gitu Pak. Jadi saya kan lunas ya Pak ya, nggak ada hutang lagi. Ini saya kasih buat ongkos aja lah. Kasihan masa sampai lempar. Oh iya. Nah, 30 cukup meureun. Oh
buat kopi saya. Kalau kena mobil kurang 10 Pak. Buat 10. ojeknya, iya. 10 jadinya lebih sampai 5 ya? Iya, Kalau sampai 10 mah. Ya, makasih ya Pak. Jadi saya udah tidak ada hutang ya Pak ya. Ya, nuhun sudah dibayar hutangnya. Ya, ini juga makasih udah dikasih. Ya, selamat sampai Ya, tujuan. makasih Pak. Hati-hati bukan mobilnya. Ya. Oke si emang dikawali mayar hutang bebelaan lu bakatku jujur eta si Hansip teh Hansip Kusnadi itu percuma yang bukan anak buah juga tapi mayar 5.000 buat ongkos 30.000 aduh ayahku baik aing nerean buat ongkos si Kusnadi. Hei, ampun.